Teman-teman semua, jangan lupa channel MS Project ya, di subscribe dulu sebelum nonton. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim kuring Hari Mario SPDT ya, alias sarjana penyanyi dangdut, tapi ayeuna sim kuring bade sebenarnya bade janten reporter cenah buat youtuber semua yang ada di mana-mana anu aya di mana wae dunia dan sejagat raya. Berupina sim kuring bade ngauningakeun nyata di dieu teh aya lembur awi LA teh DLA anu indah mempesona buat kita semua gitu. Anu tacan uninga rupina sim kuring di dieu khususna kanggo pencinta alam atau napi anu resep hiburan atau pinaon wae di dieu seueur pisan karo sadaya khususna di dieu di Kampung Nagrak lah Wangun. Nah, ayeuna aya salah sawias anu kusimpeun pi hormat khususna dina ieu teh aya khususna pengelola atau namanya sebenarnya teh mengelola sanes nu gaduhna ieu sanes teh. Sanes rupina urang tinggal wae di dia aya akang nu ganteng kalem kumis ipis teh geuning teh. Nah, kumaha Mang? Alhamdulillah saya punten ngawagal sagedap abdi kalaresan nuju ameng ka dieu sim kuring ninggal di dieu teh aya DLA. Ai DLA teh naon? DLA teh di Lembur Awi. Oh, di Lembur Awi para sadaya rupina muhun khususna kanggo youtuber anu di mana wae ayana DLA teh di Lembur Awi. Sim kuring satacana bade cumarios langkung payun bade hoyong uninga heula wasta nami si bapak teh saha Karasan mane kuring dan solar sebagai pengelola di destinasi desa wisata seni dan budaya Jatisari. Wow, pada adan teh geuningan pengelola nu di dieu. Nah, kitu tiasa wae upami bade ngabuking ngalangkung WA nya nya. Alhamdulillah. Rupina abdi sadayana ayeuna bade cumarios DLA tadi atas diuningakeun. Tas deui ieu di tahun sabaraha bulan naon tanggal sabaraha abdi hoyong uninga khususnya kanggo anu tacan uninga pada uninga. Karasan DLA teh neme ieu teh neme borojol paling gitu ada neme di Kaping 4 Oktober 2018. 4 Oktober 2018. 2008 sasihan haneut keneh gitu namanya borojol. Tapi alhamdulillah di namanya borojol ieu nuansana lumayan enak seger walaupun ieu mah janten mia pencerahan gitu nya. Pencerahan sanes saya istri wae tapi di alam ieu yang terbuka jadi indah gitu. Seperti wajahnya saya indah gitu. Oh gitu Bang. Alhamdulillah atuh muhun simkuring atur nuhun pisan. Oge tah acan masih kena aya rupina dina segi permainan aya naon wae tah. Nah, kenapa di dia teh dinamikeun destinasi desa wisata seni dan budaya utamina tah di dia mah dikapayunkeun teh seni dan budaya. Mari pengelola tadi disebutkan pengelola teh Panawung Jaya. Khususna di pusat ieu Panawung Jaya hiji. Nah, kalau di sadaya ieu pengelola teh di keluarga besar khususna Panawung Jaya. Alhamdulillah gitu. Ayeuna teh berarti lagi teh dina seni dan budaya nya. Tapi cenah aya perkemahan di dieu. Tah leres pisan di dieu teh di DLA teh di Lembur Awi aya paket perkemahan kanggo 50 orang tah. 50 orang naon wae teh? 50 orang teh eta teh tos plus edukasi outbound seni dan budaya. Salajengna aya edukasi tentang kopi mulai ti penyemayan dugi ka roastingan. Pisannya oke kanggo murang kali mah aya permainan anu tempo dulu naon di zaman baheula gitu. Naon tah? Tos aya sepdur, oray-orayan, galah, sonda, perepet jengkol, jajaheannya, kadapet jengkol, jajareteannya. Alhamdulillah aduh manusia
simkuring atur nuhun pisannya dur pisan permainannya terus diantaranya eta aya liwet ya contoh di dia teh liwet tah eta aya liwet khas DLA. oh liwet khas DLA eta teh dina liwet eta teh per porsi atanapi per liter atanapi per kilo atanapi per naon tah per porsi oh tah dina per porsi eta teh upami kanggo 10 urang teh Rp350. oh upami per porsi etanya eta komplit. Soalnya aya 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter kumaha eta. Eta mah nya tadi teh Tapi aya naon wae teh lebetna. Di lebetna teh rencana teh aya tangtos nasi asin, Tangtos lebih eta. kalemurannya. Iya. Sambal, lalap awi meureun. Oh, aya. Enak amis. Masing-masing ibung. Oh, ibung ya. Ibung atanapi rebung bahasa nya. Oge aya daging ayamna. Mah aya daging ayam mah. Aya. Dan bilih Dar asin. Oh, gitu. Aya tahu tempe na oge. Tahu tempe aya. Iya, saemot sanu lagu tahu tempe teh nya. Dijual dadakan. Alhamdulillah gitu tah. Service rupina namanya tetos aya. Punten upami para sadaya upami bade ameng ka dieu teh geuningan teu kedah repot-repot nyanak timbal, teu kedah repot-repot nyanaknya. Teu kedah ribung, teu kedah geuningan. Ayeuna diunikeun ka sadaya khususnya YouTuber anu di mana ayana di khususnya dunia maya anu resep pencinta pemandangan yang indah yang ini masih baru asli dongkap wae ka dieu ka DLA di Lembur Awi. Nah, alamatnya di mana? Kampung Wangun, Desa Jatisari. Kampung Wangun, Desa Jatisari. Oke, tiasa upami nu jauh mah tiasa di Google Map. Oh, Google Map aya. Tinggal ketik LA Wangun. Ketik LA Wangun. Sanes ketik di spasinya kan eta mah ketik LA Wangun langsung aya di dinya. Facebook lagi aya. Mun Facebookna aya Desa Wisata Jatisari. Desa Jatisari. IG-na sami, terus aya Twitter-na sami. YouTube-na biasa di Desa Wisata Jatisari. Oh, YouTube-na oge nya. Wah, mantap geuningannya. Ge tiasa silih subscribe gitu nya supaya silih. Urang teh pan silih wangi teh silih asa silih asi silih asu silih wangi. Oma ulah silih dedetkeun. Lah etanya. Alhamdulillah tah kitu rupina. Biasa wae dibuka dina YouTube-na teh. Desa wisata Jatisari. Oke, tong hilap di channel NSP Project atanapi di official Heri Mario biasa wae like, subscribe atanapi bagikan like dan khususnya kanggo pencinta biasa tinggal di dinya wae. Anu pencinta dino keliling-keliling di mana ya teh? Lembur Awi teh namanya teh. Wangun. Nah, Wangun. Nah, oke, Kabupaten Bandung khususna. Oke. Tah kitu rupina atuh. Alhamdulillahnya turun pisan. Tim kuring ya tadi tiasa WA. Oh, tiasa WA. Coba tiasa disebutkeun WA 082 32 hiji 247 hiji 8. Sing kang deui 082 32 hiji 247 hiji 8. Kontak personna eta kontak person aya coba bisa baraha kontak person 082 hiji 802 100 berarti hiji 00 nya. Nah, siap. Oke, di save wae dicatat wae langsung biasa nelpon, biasa WA, baros raos sadeureug dongkap ka dieu teh disayogikeun namanya sagalana gitu. Eta mohon. Katuangan Sunda aya bajigur bandrek. Aya eta. Aya. Nami lagi DLA di Lembur Awi teh ya pasti arah rayanya. Aduh, mantap tuh. Jadi teu kuat lapar ya teh abdi ge mohon. Ngeukeun liwat-liwatan namanya pas nyakeun liwat masalah liwatnya karesep abdi eta liwat. Bade aya lagu oge kan liwat, 2 liwat, 3 liwat. Sabilat eta mah. Oke, alhamdulillah bilih nyangkan waktu surupina semua sabar aja di dinten ieu khususna anu di Lembur Awi ieu. Suruh pisan ieu teh ditepas balik-balik. Upami hoyong uninga tinggal wae ieu cuplikanana ti simkuring, insyaallah engke ditinggal wae aya di palu ditu. Urang pamitan heula engke urang edit wae. Urang pamitan heula terusna ieu rupina masih kena seueur urang tinggalan wae saha wae. Aya istri aya pameget saung urang tinggal wae di ditu urang tinggalan pokona mah. Yuk
Kang nuhun pisan. Sami-sami. Ya, alhamdulillah sehat selalu, sukses selalu dalam karir dan khususnya dina dinten ieu di Lembur Awi ieu sing kami seueur pengunjungna pisan. Amin. Amin nya pokona mah seueur pisan. Terus Barokah oke ya di Siliwangi Sing Majeng. Wah, Kan bisa itu akan jadi isin. Aduh, eta ya receh deh. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Pengilap, subscribe dan bagikan. Ya, ada di desa Jatisari ini. Yo, ada banyak pengunjung. DLA. Warung Moka Barkawa, desa wisata seni dan budaya Jatisari. Untuang liwat bangun liweteun aya siap. Sabaraha ieu teh tiketna leuweutna 3.000 satu orang. 3.000 satu orang. Oh. 3.000 satu orang DLA. Alhamdulillah tos seueur. Tos seueur nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ame tos aya sabar orang nya. Terus aya 100 jalan Itu sudah alhamdulillah. Nah, itu nya tuh. Iduan wae. Ya. Kadang kali gitu. Loket kedua di Oh, loket di duaan di mana? Oh iya, lawang itu. Siap. Oh, iya neng, neng sebagai nama neng. Oh, pelang. Waitress enak. Waitress enak. Waitress. Ada. Oke. Serpisan. Wah. Video naon ah? Oh. Aduh, ieu nu bobogohan sih. Ih. Apa? Apa? Ini nanti teh. Indah. Nuansanya indah. Terus rupina tiasa wae ka dieu.